Harita Kurasanti terus dicaritakeun ngeunaan rupa-rupa kajadian anu kaalaman ku dirina. Malah ngeunaan hubungan kacinta jeung Sandika ge jadi kasebut. Si Banteng Wulung jeung Maomi ngabandungan kalawan Daria kana guaran caritan Tirasanti. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun sagarupana, Harita Santi mungkas kateranganana. Teh kitu ngeunaan rupa-rupa pengalaman anu karanapan ku anti teh. Wah, ngeta ngumaha ngatuh sandikaan teh ngalaka bogohan ka ambewe nganu sejenanya. Nuduna mah ngatri ngulah ngarek kang goda ku ngambewe nganu sejenan. Aranan enggeus hianatan itu mah kurang ajaran atuh ngeta sandika teh. Wangi-wangi hianatan cinta narasantian nganakan kang ngawing-ngawing kunaon sandikaan jadi kolopoknya nulus teprikeun kang ayeuna rasantian ngacan panggihandai ngejeng sandikaan. Anti geus hayang pangide jeung ngaran sandika. Jadi anu dipikirkan ku anti mah di mana geus beres ngayakinkeun ilmu ka Nini Sariwarni. Anti tangke bakal ka dieu deui pikeun ngalaksanakeun rencana urang nyusun kakuatan tea. Saperti waktu Kang Angling keur ngadegeun barisan Seta Dharma tea. Tapi anti rek di heula we sababaraha poe mah nyumponan karep Maomi dilatih ilmu silat ya maknya. Tah eta kitu pisan Imas. Apa engke ari emak gaduh bakal ilmu silat mah langsung ngagabungkeun diri kakuatan barisan anu di jajaran ku Nyimas Anti. Siap berjuang emak oge. Kangaranan berjuang mah keur si Omi moal rek si Kupati rempan ku aja. Anjing belang anjing hideung moal melang moal nineng ninggalkeun alam pawenangan. Asal demi ngabela kabenaran berjuang keur keadilan mah mangga teh teuing. Mun teh mah dina berjuang tepikeun ka ngababatang jadi bugang moal rek salempang Omi mah. Wali jeung paehna jeung Ateng. Wah, ngenyaan si Mangomih teprikeun ka subangetan kitu eung. Henteu sangkaan Mangomih narung belaan kang beneran mah wali ngejeng paehna cenah. Ngekarek nyahoan. Ngeunaan Anteng mah Maomi bogaan sumangat Maomi nganu ngawas gitu singgang nama bakal jang dikanyataan ku niat nangoge hade Maomi pikeun nanyerkeun kang beneran. Maomi ngayang jadi jangwara wanita teh eta teh hade. Nah terus nadi naon teh urang teh pikeun tulung tinulang kang sasama rasantianya. Ngari ngekeur manganteng manya dukungan we ngari rasantian ngarek langtih ilmu silatan ka Mangomih mah. Jelas ku anti bakal dilatih jurus ka Maomi. Kumaha mah siap mun ke penting urang mimitian latihan mah. Nya oke keur si Maomi mah. Siapa takut. Wani jeung paehna keur si Omi mah. Engke wengi bade dilatih dugikeun ka subuh ge teu naon emak mah Nyimas. Naon atuh dasar kitos teu gaduh emak mah. Barudak geus marisa aya di tatara peuntas. Anu matak dina nyorang ieu kahirupan ngamangpaatkeun sasawaktu jeung umur. Rek berjuang emak mah Nyimas. Pokona mah si Omi mah wani jeung paehna. Mangomi mending ngepok dai wani ngejeng paehna teh nya. Anteng jadi ingetan ka singa ceng gejeprutan lamunan obrolan teh
ngosok omongan tersinan kusang saha aceng mah cenang itu. Aceng tersinan kusang saha gitu. Ngayeuna ngaya deui ke si Mang Omi mah wani ngajeng paehna. Alah, gimana ngeta bogaan murid teh giningan kitu rasantian? Ya kan wae teu dimasalahkeun anu kitu Mamang Anteng. Setiap jalma memang beda-beda, Mang. Tak jadi ayeuna mah anti leuleuk-heula engke penting urang mimitan latihan jurus tiannya. Mak, mohon mangga nyi mah mohon mangga siap mama oke. Ready mak mah. Bade latihan jurus dugikeun ka subuh oge is oke. Ayeuna mak bade nyiapkeun heula tuang ka ngonjing masaknya. Ma Umi terus meuru ka dapur rek nyadiakeun keur daharna Rasanti. Urang tinggalkeun heula kayan Rasanti anu keur aya di kampung kahuripan. Caturkeun harita di alas Dangyang Purwa. Nang bule sangeusna dibere nginum ramuan balung munggil kamulyaan teh. Harita giliran aki buana ireng anu marengan nang bule ngeueum di sumur Jalatunda anu caina ngagolak teh. Sabot aki buana ireng maturan nang bule ka sumur Jalatunda. Harita di jalo imah katingali ayu manganti keur ngariung jeung eyang buana putih katut si cadar beureum. Harita eyang buana putih anu keur cumarita bari netep kayu manganti anu pasemona semu anu alum. Diperhatikeun ku eyang hidup beut siga anu alum semu anu nguyung kitu geuningan. Kumaha aya naon anu ngaganggu kana pikiran jeung perasaan hidup teh? Cikan sok jelaskeun, tong asa-asa jelaskeun ka eyang. Si cadar beureum ge harita netep kayu manganti bari terus nyarita. benar ibu ge merhatikan kaayaan pamul ayu beda teh sasari. Malah geus 2 poe jeung ayeuna anu katingali ku ibu mah ayu teh bangun anu alum, anu naon teh semu anu ngemuka bingung. Kumaha aya naon anu ngaganggu kana pikiran jeung perasaan ayu teh? Ayu manganti anu tadina semu tungkul jadi cengkat beungeutna lalaunan. Ngabagikeun panetepna ka ayang buana putih jeung si cadar beureum. Teu lila terus nyarita semu anu keur sedih. Abdi teh terus 2 dinten eyang. Emot bae kapunan ceuk Kang Angling. Karosna ku abdi bedasa dinten. Bedasa benten dina 2 dinten ieu mah. Kang Angling asa kokolebatan wae. Malihan tadi wengi mah bet aya dina impian. Eyang buana putih kerung. Bari terus kedal di lisan. Nah ngimpi kumaha kitu hidup tadi peuting teh? Si cadar beureum ge milu nyambungan caritaan. Cikan jelaskeun ku ayu, aya dina impian kumaha maksud ayu teh? Tadi wengi dina impian teh abdi ningali Kang Angling. Nganggo acuk sarwa bodas. Lamun disampeurkeun ku abdi teh kalakah mundur. Malah ditaros ge teu ngawalar. Kalaka kelas mundur nepihan. Terus dina jarak anu rada tebih teras gugupai ka abdi. Sabatos gupai pileulehan anu bade angkat tebih. Janten ku enak enti impian abdi teh janten salampang. Salampang ingis aya naon-naon anu tumiba kapunan ceuk Kang Angling. Gitu dina impian tadi wengi teh ya. Ibu Nyai, eyang buana putih si cadar beureum silih teuteuk.
Telila yang Buana Putih terus nyarita deui bari neuteup kayu manganti. Hidup ulah reka pangaruhan ku impian atuh gelis. Apan urang ge tos pada apa ngimpi teh kembangna tina sare. Jadi lantaran mantengna pikiran hidup ka bapana si Jalunang Bule. Akhirna eta salaki hidup datang dina impian. Jadi cek eyang mah kayan anu geus lumrah eta mah. Sarta ilaharna memang kitu. Mun urang sare sok terus ngimpi. Apaan gitu nyai cadarnya. Eyang Buana Putih ngareret kasih cadar beureung. Anu direret ngawalon betus nyarita ditujukeun kayu manganti. Anu dilisankeun bieu ke Eyang Buana Putih teh memang bener. Jadi ayu ulah reka panguranku impian cek ibu mah. Ulah kapalang sabar. Dati lu guruna Nang Buli oge apan terus upaya kumasarana sangkan ayu bisa tepung deui jeung Jaka Sinangling. Anu matak ti lu guruna Nang Bule hasil tina pamikiranana nyieun ramuan balung munggal kamulyaan anu diinum unggal isuk jeung sore. Satiap geus dibere nginum eta ramuan terus diajakan sinangeueum di sumur Jalan Tunda teh. Tah eta upaya nu dilakukeun teh sangkan tumuwuhna Nang Bule bakal leuwih gancang. Apan bisa ke Bandungan ku ayu oge. Ayu manganti dina kayan semua anu tungkul. Terus nyarita deui semua anu narangsa. Abdi memang hartos kana kasauran ti eyang sareng ibu nyai. Namun anu karaos ku abdi dua dinten ieu mah asa benten seng abdi ge eyang ibu nyai namawi ka abdina oge janten kaentepan ku perasaan salempam moal buaya kaya anu karaos ku abdi teh mangrupa wirasat anu kirang sae. Wirasat awon aya hubunganna sareng kayan pun lanceuk Kang Angling. Mari dua dinten ieu mah memang asa benten we. Upami dibandingkeun sareng waktu anu katukang. Salami abdi aya di dieu. Eyang Buana Putih sikep jeung caritanana tetep tenang. Eyang ge bisa ngarti kana kayan perasaan hidup dina waktu ayeuna. Ngarti eyang ge. Nu eyang teu weleh ngelingan ka si nyai ulah kapalang sabar dina nying hareupan sarta nyurang kahirupan ieu patempatan nyai. Eta kasabaran hidup teh mangrupa pangorbanan. Demi kepentingan si Jalunang Bule. Sabab eyang kitu deui nyai cadar jeung aki ireng geus boga kayakinan anu bisa memeres kayan kahirupan jalma loba. Kitu deui kaayaan di dunya kajawaraan. Iwal ti si Jalunang Bule putu Sirawing nu jadi harapan kertil urang guruna. Ngeunaan si nyai geus 2 poe teu weleh ngait wae pikir kitu teh bakal kusono hayang tepung ceuk eyang oge. Bakat kusono masuk kitu kabawa kana ngimpi. Anu matak jadi datang dina impian ceuk eyang oge. Kitu apanya cadarnya. Bener ayu. Buah tina kasabaran jeung katabahan saila aya di dieu. Marengan Nang Bule teh tangtu bakal kapetik hasilna ka ala buahna ayu.
cek ibu ge engke dina mangsa lanang bule makalangan di dunia kajawaraan mangka bakal genjlong dunia kajawaraan teh sabab lain bae anak hidup nang bule anu bakal nyangking sapinuhna ilmu ti urang titil urang guruna tapi kekuatan anu aya dina dirina mangrupakannya arti sirawing anu jadi akina mangrupa kekuatan anu geus nyampak dina waktu masih kene keur aya dina kandungan ayu. Jadi ibu ge seperti halna eyang buana putih miharep ayu sing tetep aya dina kasabaran jeung katabahan yakinkeun dina batin yen jaka sinangling salaki nyai teh dina kayaan salamet kumaha kaharti ayu kahartos ibu nyai abdi memang kedah tetep nyerengan pun anak di dieu margi saur eyang oge anu bakal bisa nepungkeun abdi sareng pun lanceuk Kang Angling teh memang ku perantaraan pun anak lang bule namun eyang sareng ibu nyai ge kedah ngamapuhum upami abdi kaantepan ku perasaan salempang lebah dinya nama hayang ge teu ngabibisani geulis da cacakan mun di dieu hidup ngan ukur sorangan henteu jeung si jalu nang bule mah tang tu moal kuat lila cicing di dieu mun teu diidinan ku eyang indit ge tang tu bakal ngaloskeun diri jeung nade eyang ge moal ngajakan bawa si nyai ka dieu mun lain indungna si jalu nang bule mah sarta eta anak si nyai keur babarengan sabab eyang ge moal bisa nurunkeun ilmu biji putih mun kanu sejen mah sabab pituduh anu katarima ku eyang geus jelas ilmu nu kacangking ku eyang teh kudu diwariskeun ka si jalu nang bule kitu deui ilmu anu kacangking ku Kakang Ireng jeung Nyai Cadar Beureum si Cadar Beureum milu deui nyambungan caritaan ditujukeun ka Yumanganti jadi cek ibu mah ayu leuwih hade tenangkeun pikiran jeung perasaan ulah boga anggapan sayula dua poe inget wae ka Jaka Sinangling terus aya datang dina impian teh mangrupa wirasat anu goreng nu tumiba ka Jaka Sinangling ulah ayu ulah boga pamikiran anu pangaruhna bakal ngaganggu kana katalangan ayu sabab keur ibu mah boga kayakinan Jaka Sinangling saleh ieu tetep napak dina jalan anu lempeng sakumaha tapak lacak sirawing anu jadi bapakna bet asa pirahaku jalma anu lumampah dina jalan anu lempeng ngarenapan cilaka sales kitu eyang nya bener kitu Nyai Cadar tah jadi hidup ayeuna mah tenangkeun pikiran jeung perasaan nanada we kanu maha kawasa anu nyipta waruga jagat sangkan salaki hidup Jaka Sinangling pinareng jeung kasalametan salawasna aya dina panang tayungan mantena ayu manganti sanajan ari dina bibir mah ngalisankeun bisa narima kana caritaan ti eyang buana putih jeung si Cadar Beureum tapi ari dina jero hate mah masih tetap nganteng pikiranana kanu jadi salaki anu tadi peuting datang dina impian anu jadi aneh teh impianana bet beda ti biasana kalawan dalih rada riut bari hayang ngelempengkeun cangkeng harita ayu manganti nyarita ka eyang buana putih jeung si Cadar Beureum hayang ngagoler di jero enggon sangeusna aya di jero enggon bari ngagoler harita ayu manganti galecok ngomong sorangan dina jero hatena
Ari diharapkan ayang buana putih majeng si cadar berem betasa pirahaku kudu jadi terus paloba-loba carita anu mata dihaminan we carita anak-anak tapi anu karasa aku di sorangan mah mau bisa dirasakan kanu sejen asa kakarek ayeuna saila 2 poe Kang Angling terus kapi beungeut cirimna asa nembongan anu saterusna panggih dina impian gebet asa aneh ditanya tengah jawab disampeurkeun kala kahunur-unuran terus dina gugupayna besi gagupay pileuleyan Kang Angling ya abdi Kang Unggul teh mah beli kumajo yang geula ninggalkeun ieu patempatan Kang tapi kayaan abdi katalian ku anak langgule Kang anak urang najan eyang buana putih jeung si cadar berem ngapaberas angkan tetep kudu tenang tapi rasa selempang tetep teu ilang Gusti anu agung anu nyangking pasti papasten mun pun lanceuk Kang Angling ditebihkeun tina mara bahaya deda pangapimpang jaring Gusti mugi pun lanceuk salawasna aya dina panang payungan dunarakan sareng kasalamatan Gusti Kang Angling iya abdi Kang akhir bade ningsu pagi urang baris tepung laung kumpul ngariung sakula warga Kang Angling abdi sono Kang ya abdi Kang Angling ayu manganti jadi sasambat tina jor hatena bari terus ngabayangkeun deui rupa-rupa kajadian dina waktu keur masih keneh babarengan sedengkeun Jakawanara alias Jaka Sinangling harita aya di tempat anu sepi jauh ka pilemburan diuk dina hanapeun tatangkalan awak nyarane kana tatangkalan dina kayaan peureum sarta teu sadar sakujur badana masih keneh tiis lir upama anu baku kituna teh lantaran pangaruh kakuatan ilmu banyu baku nu digunakeun ku Mbah Segarawatea Jakawanara pangna aya di dinya lantaran dipernahkeun di tempat-tempatan geus kitu kuduna sigana mah harita aceng jeprut anu karek atawa karep hayang nyusul ka Jakawanara beuti parengkeun ngaliwat ka labah dinya waktu aceng jeprut anu keur lempang ngareret ka sisi belah kenceun jalan anu keureuh di sorang harita aceng jeprut jadi ngagebeg kaget pacampur jeung bunga kaget lantaran ningali Jakawanara nyarane kana tatangkalan siga nu keur sare dengkeun bungahna puguh memang hayang nyusul Jakawanara karep hayang maturan mangsa neangan leratan non alina aceng jeprut gancang harita muruh datangnya pedekeun ka lebah Jakawanara barang geus deukeut aceng jeprut kerung sabab kaayaan Jakawanara siga nu keur sare kajurung kurasa panasaran aceng jeprut leungeun katuhuna nyepengan puhu leungeun kencana Jakawanara maksud rek ngaguyahkeun sinahudang
tapi barang leungeun katuhuna antel kana puleungeun kenca Jakawanara harita Aceng jeprut kageteun gancang narik deui leungeun katuhuna sabab puleungeunna kenca Jakawanara karasa tiis nakeran hawa tiisna nepikeun kan lembus kana kulit ceung dagingna Aceng jeprut beuki namahan kakagetna Aceng jeprut sanggeusna mariksa kayan Jakawanara anu tetelas sakujur badanna tiis kacida lir upama anu beku Aceng jeprut cobaan harita nyarita ditujukeun ka Jakawanara. Terus terang ya Kang Aceng ayeuna aya di dieu teh bener teu sok lah Jaka hudang heula Jaka sarena tong tibla teuing bener teu Jaka ieu Kang Aceng di dieu nih Akang haja pangna ini teh hayang bisa nyusul Jaka terus terang ayeuna dipanggikeun di dieu bener teu tapi kan jadi bingung Kang Aceng na oge ari Jakana henteu hudang mah bener teu ang Jaka sok hudang akang aya di dieu nih geun wae lah Jaka geus teu inget oge kana lalakon ka tukang waktu babarengan jeung Kang Aceng oge is oge no problem bener teu tapi terus terang jadi teu kaharti kunaon sakujur badan Jakawana tiis kacida siga anu beku tapi ari reng hapan-hapas mah najan lemah masih kena aya terus terang ningali kayan Jakawanara seperti kieu mah si Aceng jadi bingung oge nih sanajan beuna si Aceng teu sieun ku saha tapi ari ningali kayaan kawas kieu mah terus terang bingung sih kudu kumaha nyadarkeun Jakawanara kan jadi ngomong sorangan bingung sorangan didengekeun di ku sorangan bener teh Aceng jeprut harita jadi bingung sorangan malah jadi selempang oge ningali kayan Jakawanara anu masih kene tacan sadar tepikeun ka ngomong ditompokeun kana ceulig anger we teu usik Jakawanara teh Aceng jeprut jadi yuk di gigireun Jakawanara ngarepkeun aya jalma nu ngaliwat datang kalebah dinya rek dipentaan tulung sedengkeun dina jarak anu teu pati jauh ti tempatna Jakawanara harita Guntara jeung Purbaya katut nyaikeun tamani karek beres masing-masing mulihkeun kaayaan dirina anu pada nyandangan ka nyeri malah nyandangan tatu di jero anu saterusna milih tempat di lebah dinya tiluanana masih keneh Daryuk Sila nyaikeun tamani nu harita nyarita bari ngabagikeun panetipna ka Guntara jeung Purbaya kayan aing geus pulih ya mangkeluk anu nelasi Talago Sideung ilmu silat jeung kakuatan nagara pisana bener-bener hebat si koprok teh si wewalak janten teh urang maju babarengan tiluan ngahurup ka manehna tete lah bisa dis naon diungkulan ku si wewalak si Talago Sideung aing jadi penasaran saha sabadana eta si jangkar kehe teh coba jeung maneh saha kira-kira eta si Talago Sideung teh Guntara ngahulang sakedeung siga anu keur mikir teu lila terus carita pokoknya eta sarua kumaha sarua jeung kin-kin anu keur di pikiran teh eta si Talago Sideung anu pego ngomongna teu kaharti saha sabenerna eta mangkuluk teh anu jelas eta mangkuluk lain tandingan urang tiluan kudu pangarsa anu mulia ki Warangkas anu ngungkulanana ieu anu matak pemeh indit si Talago Sideung diancam teh engke dina waktuna manehna bakal adu hareupan jeung pangarsa anu mulia ki Warangkas kitu takin kalakannya capek sarua jeung aing maneh mah koplok coba kumaha baya apal atawa nyaho saha kira-kirana eta si Talago Sideung teh Purbaya paneutupna ka nyekin tamani betuskan jawab baya ge sarua bureng ieu teh sabab
Alah eta ilmu silatna oge asa teu wawuh keur baya mah. Aslina eta mah ilmu geus kaasup ilmu silat tingkat tinggi ka Bandungan pan kurang ngayunan 3 urang lawan anu maju babarengan eta Sitergo Sideng dina naon dina ngayunan 3 urang lawan teh tetep bari henteu ingkah tepatna eta aya dina kakuatan eta nu kaget keur baya makin nyikin tamani ngahulang sakedeung teh latus carita deui. Memang bener cek omongan maneh Guntara. Eta Sitergo Sideng mah tarungna teh kudu jeung pangarsa nu mulia Kakang Warangkas. Sakumaha hebat ilmu silat jeung tanaga lapisan Sitergo Sideng. Kangaranan tarung jeung Kakang Warangkas mah pejet ta Sitergo Sideng teh. Rungkad, bener teh baya? Nya bener kitu kin. Sanajan ilmu silat Sitergo Sideng geus kasebut ilmu silat tingkat tinggi. Tapi ari ngalawanan kakuatan ilmu lintang panumbaling jagat mah anu digunakeun ku pangarsa nu mulia Ki Warangkas. Nampuya kabeh oge. Jadi urang ayeuna kumaha ieu teh kin? Naha urang rek nuruskeun deui yang ngalaratan si Non Alina atau kumaha ieu teh? Mane masih ganu teu ngarti wae baya, goblok. Sakitu pangarsa nu mulia Kakang Warangkas geus ngomong mun tong kabalik mun sakirana teu bari mawa Non Alina dari maneh? Apaan gitu parentah anu teu bisa dibantah ti pangarsa nu mulia Ki Warangkas teh? Naon rek ngomong naon maneh Guntara? Geus salengap kitu hayang nasupan cacing sa teh. Rek ngomong naon? Jadi kieu kin. Nah jangan akan cacing sagarupa. Buat kakak rek kapikir ayeuna ieu teh. Masalah naon anu kakak kapikir ku maneh teh Guntara? Nya maksud teh geunaan yangan Non Alina kitu. Nah kumaha kitu? Dangukeun heula tuh. Syukur mun bisa kapanggihna ku urang eta Non Alina teh. Tapi kumaha mun kapanggihna ku si Jakawanara? Terus dibawa ku si Jakawanara sedengkeun urang mah apan rek nyaho. Di mana mun Non Alina geus kapanggih ku Jakawanara terus dibawa mulang ka paguran lintang jagat, urang mah masih keneh terus we neangan. Jadi eta nu kapikiran enak teh kin. Nyai Kintamani ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu lilatus nyarita. Maneh mah masih keneh dikukut balat jeung bodoh teh Guntara. Da otak tadi bujur maneh mah. Tong dina bujur teuing atuh duh. Mun bener ka paguron lintang jagat geus aya datang si Jakawanara bareng jeung si Non Alina geus jelas. Geus jelas kumaha? Geus jelas pangarsa nu mulia Kakang Warangkas bakal ngalakukeun kontak batin ka aing. Hartina urang ge geus moal kudu terus-terusan neneangan si Non Alina. Kali baralik we, ari geus jelas mah si Non Alina aya datang bareng si Jakawanara. Kumaha ngarti henteu Guntara? Lain sering ngarti. Nya ngarti atuh. Allah, atuh we, atuh kitu ngarti. Duduk perkara mah ngarti ngan mudah-mudahan kurang tak kapanggihna Nu Alina teh sabab ku bisa dibawa balik kurang mah gitu budang disebutkeun di dieu geus boga jasa gitu maksudnya. Jadi mun boga usul hayang maturan Non Alina jalan-jalan teh bakal diidinan ku pangarsa nu mulia eta nu bayangkeun ku di dieu makin. Ya, ari keur aing pribadi mah saukur ngabantu ka maneh Guntara. Sabab keur aing mah ya penting teu penting sih ngeunaan si Non Alina mah. Naon sababna aing bet daek ngabantu ka manehna? Sabab maneh geus nyanggupan keur ngabaruang si Jakawanara teh si Namodar. Bener teu baya? Nya bener kitu kin. Jadi rencana pikeun ngayakinkeun si Jakawanara mah tetep kudu dilaksanakeun engke dina waktuna teh Guntara.
sabab mun bener saupamana ieu mahnya mun bener si non alina teh kapanggih ku urang terus bareng balik jeung urang pasti engke pangarsa nu mulya ge bakal ngabejaan ka si Jakawanara ngalakukeun kontak batin sabab si Jakawanara masih kene tetep dibutuhkeun tanaga jeung pangartina ku pangarsa nu mulya. Jadi kitu anu cek pamikiran baya makin Nyai Kintamani cengkat nangtung bertus nyarita. Kaya orang tiluan geus pada pulih di kekuatan. Jadi geus mejehna ayeuna urang ngeureuyeuh deui indit. Urang neangan di Siron alina teh ya. Guntara jeung Purbaya celengkat nangtung. Geus kitu mah tiluanana tos arini tinggalkeun eta patempatan. Geus kitu we diparengkeunana Baraya Cakra ieu. Harita Nyai Kintamani jeung Guntara katut Purbaya ngaliwat ka tempatna Jakawanara anu keur dibaturan ku Aceng Jeprut anu keur bingung sorangan. Ningali Jakawanara atau kayan Jakawanara sakujur badanna beku badina kayan anu masih can sadar. Nyai Kintamani anu pangheula ningali ka lebah tempatna Jakawanara jeung Aceng Jeprut. Saterusna Nyai Kintamani ngabejaan ka Guntara jeung Purbaya. Geus kitu mah tiluanana terus maluru datang nyampeurkeun. Aceng Jeprut anu keur ngahuleung bari bingung mikiran kayan Jakawanara satarina mah ngarasa bunga hatena sabab ningali aya tilu urang jalma anu laleumpang maluru datang ka tempatna. Tapi sanggeusna sidi ka eta tilu jalma Aceng Jeprut jadi kageteun ningali anu datang nyampeurkeun teh Nyai Kintamani jeung Guntara katut Purbaya. Aceng Jeprut harita cengkat nangtung dibarung jeung hati anu kaketegan. Sedengkeun Nyai Kintamani jeung Guntara katut Purbaya sanggeusna sidi ka Jakawanara jeung Aceng Jeprut tiluanana pada ngeulekelengkana sabab